dipedalkeun anak Sayyid Abdul Qadir ari dipedalkeun di negara Jalan nyaeta hiji negara bawahan Tobrostan. Dina uangyan kaping hiji sasi Ramadan tahun 470 tina hijrah ari pupusna di negara Baghdad dina kaping 10 silih mulut tahun 560 hiji jadi yuswan mung 90 hiji tahun dina uangnya dipedalkeunana aya 5 aroma kahiji ramana Sayyid Abdul Qadir nyaeta Abi Solih Musa jeneki impen kasumpingan Kanjeng Nabi ari diiring ku sahabat-sahabatna sareng ku imam-imam mujtahidin sareng ku para wali-wali teras Kanjeng Nabi timbalan karamana Sayyid Abdul Qadir dawuhanana Abdul Solih maneh ku Gusti Allah dipaparinan anak lalaki eta teh anak kaula jeung kakasih kaula jeung kakasih Gusti Allah jeung bahan bakal menang pangkat anu luhur dina pangkat kawalian saperti kaluhuran kaula dina pangkat kanabian. Anu kadua nabi-nabi oge sabada Kanjeng Nabi pada ngabubungah karamana Sayyid Abdul Qadir yen bakal kagungan putra anu bakal jadi Sultanul Aulia sareng sadayana wali-wali salian ti imam nu maksum eta di bawahan putrana sareng dampal sampeyanana bakal didampalkeun kana pundakna sadaya wali-wali sareng wali-wali anu tunduk ka anjeunna bakal nanerekal pangkat anu hanteu tunduk bakal dilesotkeun tina kawalianana ku Gusti Allah. Anu katilu hanteu aya anu dipedalkeun dina wengian dipedalkeunana Sayyid Abdul Qadir di negara Jalan anging sadayana pameget anging sadayana pameget eta sadayana aya jumlahna aya 1100 sadayana jadi wali supaos jadi pangeuringna kaopat Sayyid Abdul Qadir tibarang dipedalkeun hanteu keur saenginang sing dina sasi Ramadan anging sok dina waktos boboran. Anu kalima dina walikatna Sayyid Abdul Qadir katinggalan tapak dampal sampean Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nyaeta tilas mungguh anjeuna bade nunggang buro dina wengian Mi'raj teh saparantos anu bakal kacarioskeun engke di luhur sareng waktos medalna disarangan ku cahaya anu pohara sehingga jalma-jalma ante aya anu kuat ningali ari yuswan ibuna waktos harita yuswan 60 tahun eta oge hiji perkawis anu